Teuing ka mana yang neangan duit aing jeung bayar hutang jeung banggeus ngadadoan aing di imah jalma duh aya si Opik euy. Pik kenaon Pik? Keur nyabutan jukut lah ya. Pasti mana tuh? Inarieun euy ulin. Lah aing mah hayang niis Pik parusing di imah euy miluan niis lah di dieu lah. Nah parusing kunaon mun arek aing nu pusing mah. Heuh tah diuk di dieu ya. Ek niis masuk. Ulang kagok keur bebersih ya. Ya, ulah pusing-pusing teuing hirup mah. Jalani we apa adanya. Nah, on di pikiran teuing kapusing. Geus ayeuna mah tungguan lah sakedeung we nya. Urang aja arek. Buat cah hayang madang ya aing ti isuk can madang. Bukan sakedeung mi apa nya? Duh, bang nungguankeun. Oh, sok Pik lah. Sok. Keun ku aing di WC mah dijagaan ku urang. Aman, cicing tenang lah sok. Tuh alus ki cuaca tinggal di jeung layangan mah Ada can aya ulang Aing mah. kan aya nya. Ka mana? Woi, Bos, tenang Bos. Lah keur kieu we, yo, gih. Keur niis. Yo, urang aya piobrolan sakedeung ka dieu geura. lah aya nis-nis di WC diobrol naon tuh Ya, ieu mah sugan urang tulungan lah. Urang nginjem duit 200.000 nya jaminan nama ieu WC sapoeun we. We isuk gitu. Isuk ku urang digantian. Urang butuh pisan duit euy, 200.000. Tuh geus aya nu ngadaguan di imah. duh ampura bos urang mah teu boga ranginangna ge teu payu cuman tah si bogaeun tuh Ya lah Bos, biasa. Aya berenang aya 300.000 mah. atuh tah lumayan lapak Tah aya 300.000 mah Bos. Ya tuh Bos, 300 mah ya. Heeh. Duh, aing mah ka ieu pisan euy, aing keur butuh pisan. Nya, ka ieu WC jaminanana heuh. Heeh. Nya, iya juga mah Nya, sapoeun we isuk urang ditebus digantian ieu duitnya. berarti urang ayeuna di dieu jaga. nya atuh heuh Heeh. urang lumayan sapoe ge beri Heeh, keuntungan kitu atunya. Ya, Bos. Sok urang arek ka imah lah balik Ya, yo. ya. bereskeun atunya kade lumayan yo mau rugi 300.000 mah kagak ada sapoe rame di dieu anjing lapak alus atuh ieu mah Ya ulah ayeuna kerame alus ya. anggot poe Kamis mah wuh sok ngabring cek anu wisata kabeh dieu teh 2 kali lipat ya. pasti eta mah Menang duit tah. Lumayan 300.000. Mantap sih. WC na ge WC si Opik ieu lah, nu penting menang duit, 300.000 dah lumayan. Hah, jong-jongan aing. Madang geus lah. Cuman Weh, beneran tuh mana sinarian? Arulin ka dieu. ah biasa memang ieu kenungguan WC lumayan we nya ge. lumayan ya di dieu Nungguan WC kumaha? Ai maraneh pana WC aing teh, ai pang ditungguan ku maraneh. Ki, nama Opik mah ngaku nya ge. Anu urang teh ieu si Bos Areta ngagadekeun ka urang. Ajik, ngagade. Ngagade kumaha maksud sia? Apa nanti teh WC aing? Di ai pang digadekeun. Mana si bos aretan ayeuna? Ki, nah urang mah teu apal naon, da si Bos Areta geus ngagadekeun ka urang mah di dieu rek si Ugi nungguan wayarna. ngagadekeun mang tadi teh 300 Tuh. yang sapoeun udah urang mah ya urang mah teu apal naon si Obos Areta ngagadekeun sapoeun Lah, kayak siang ngagadekeun kumaha beuh. Ini ceken. Ari kunyuk teh sia. Bos. Mantong sebelah. Goblok geuningan si bos areta ku aing di ogot teh kalah ka modolan ka aing. Kunyukna teh. Kumaha ieu bebeurana teh aing kita nungguan sakedeung keur madang heula. Goblok kalah ka digadekeun WC aing. Curig teh sia. Ah, kunyuk. Duh, aing duit 300.000 na eta da ditipu ku si Bos itu Areta. kira-kira kacida jalma teh nya ngabobodo ka urang gitu Kumaha tuh ieu dawuh deui urang dan we. jalma teh Bos, Euy, heeh, uang sakalian we beja urang rek nyen warung dieu. heeh sok atuh mumpung aya jalan nya. Heeh, ayo. Sok atuh yuk. Assalamualaikum. Tujuh narawannya mah. Pak Guru, aduh, damang Pak Guru. Alhamdulillah ya. Kamaraneun Bik. Lah, abi teh ieu sakantenan aya Pak Guru di dieu ya. Bade nyuhunkeun izin bade ngadama warung di dieu kanggo anjing minggu ya. Hiburan. Heula da kudu badami heula meureun, lain urang ieu teh. Lah, atuh Nu masyarakat piraku kitu tah. Piraku abi mah teu bisa nyeun warung di dieu gitu Pak Guru. Oke, tong badami heula nya. Mohon, mangga. Kek si Opik ujug-ujug nyeunget rokok. Gobloknya teu sopan pisan. Ah, atuh aing rek ngiluan deui. Nebeng di udud aing mah. Atuh geseran Pik aing ge hayang diuk Pik. Sok. Ya Pak Gowo ek ira atuh ya digebregeunana. Besok Minggu. Minggu. Heeh. Oh, minggu ayeuna Pak Gowo. Tanggal 3. Oh, rame geura pasti Pak Gowo ya. Wah, rame ieu Kapan mah. heula da. urang we kieu keur minta izin jang nyeun warung wa. Oh, ek nyeun warung yang naon mana Pik? Nah, buta teh da meureunna aya nu ngagobrol teh nu ngaheurap, nu nyair, anu ngobeng beureun lobaan. Piraku teh jarajan ka urang mah da 13 ka peundeut. Kumaha lamun marakal eta jamanna. Dah buat moal.
Ek dicaram ku abi. Buka ya. Sok siap, naon. Ya, ayo tuh pik ah. Hah? Semenang udut dia. Eta udah tidinya. Heeh. Kita beksan ka peundeut teh. Ayo geus ayo. Ayo. Ayo Pak Gua. Aku mah manganya. On. Duh baru udah kuas ditawaran hantu rokok aing beak lu dasar buat garelo. Aing euy. Haus ka tidak anjir. Ngadawegan nah. Oh eta dawegan. Dah aing. Jal mah euy. Aduh, euy. Dawegan ogenan. Oh aya kita heueuh mujurna euy. Ah, aing teh kuat haus ah. Aduh. Aduh, aing. Kunyuk teh aing aya bos arek dedek naon tuh aing maulin ka dieu. Aing beak ieu mah aing nyumput heula aing. Di mana dia eta? Jeung ieun warung cenah minggu arek. Jangan lapak. Jeung lapak. Dia ya bos ya. Oh, ngeunaheun ge di dieu mah ge. Sok atuh cong bersihan. Belah mana di dieu? Nah di dia bos ya. Dan ngeunaheun pan ieu di dia. Jadi pembeli teh loba gitu. Oh nya. Jeung ngarobeng teh kaharanya ka dieu. Nya kopi bos gitu gini. Oh, sok atuh cong beresan lah. Durukan nya. Heeh, sok. Duduk ki. Tereh di duduk bos. Heeh. Dari barala mah sanu moal itu dah sarieun batur mah. Si kunyuk kalah kangga durukan di dinya aduh aing ieu teh kuat beuri panon. Aduh, goblok teh deuleu pisan anjir aing. Aduh, ieu aing geus teu kuat. Aduh, anjir. Aduh, aing. Itu saung ragag. Si Opik bos. Anjing si Opik. Aduh, aing sia kunyuk teh deuleu pisan goblok ngadurukan di dinya tuh. Aing nepikeun ka ragag kieu peuri aing teh kuat ieu. Ah, sia anjir ku aing teh deuleu kunyuk. Aduh, pik hampura pik aing mah. Keur naon sih mana di dinya pik? Aduh, hampura kunyuk sia bebas aku aing. Wah, nginget teh sia. Sang, dah sang. Dah mana tuh? Oh, lah bisi dieu korban perasaan sang. Anjir, euy batur dalar mah teu ngajak-ngajak euy. Oh, pik tak dieu pik di dieu pik. Ya arek atuh, da aing ngejal mah sarua hayang madang. Aing sik. Makan gratis. Anjay. Nanya sa. Nang lisan. Nikmat Mang. Pesan di dieu, Mang. Oh siapa? Alhamdulillah obos atur nuhun pisan di abis lagi keur laparna doh. Mamam abi euy. Gila pisan geuningan ini arek moal ngaladangan teh jalma teh. Semat ada arwang berhenti lumah aing cacing. Anjir, dagingna enak eta teh sah. Enak kopi tuh. Tinggal. Mantap pokoknya mah. Ih, aing ieu. Kelas penting surabungnya euy. Deng aing urang kok kecep bae latih heula aja masa. Deng aing deui mun dila kacida aja. Tuh aing. Ya, sa. Uyak bayar lah nya. Laguan sagedeng nya. Yang modal buru bos. Sok lah. Sa, hari mana yang dipangbayarkeun sa? Heeh Pak Opik dipangbayarkeun. Alhamdulillah sal aing keur lapar teh ya heueuh nuhun ya Allah aing si obos bager ka jenanya sal. Duh aing. Ya, ayo balik ya. Bos, atur nuhun nya. Aduh, aing sing kagentosan deui nu langkung-langkung bos. Atur nuhun pisan. Makan. Alila pisan atuh ieu teh kumaha sih ngasakan hanteu jalma teh. Kudu aya katawas-katawasna mah. Sing rek paling ditanyakeun. Ari nu abi mana terus asak, Oh, di mana ya? Eta nu tadi itu teh nu arwi teh rencangan nu abi tanya sauna teh bade pangmayarkeun cenah. Tadi teh abi teh pesan geuningan tadi gitu cai teh abi meuni kasangan tosan ya meuni tos asa luut leet ge ya ngoweh ces-cesan. Ya, tadi mah nyariosna anu dibungkus hungkun teu pesen deui ah. Apa? Anu laras ang. Aduh, abi deng hana nungguan abi mah geus lapar deng teu teuingeun pisan aing gablek dunungan blog deng aing ka tadi nungguan aing meuni geus palalat kulit beuteung. Cipaisa mah dipangmayarkeun nyungur ka aing rek pangmeulikeun. Goblok anjing biadab teuing eta gablek dunungan. Ku aing mun kapanggih awas maena geus sok butuhan ka aing. Tinggang ku aing tukang irungna lah. Aing mah